Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabit taraddudi sareng ku sabab ragu-ragu atawa mangmang fihi dina itu megatkeun salat wa bi ayyam dia sareng kalawan yen ngaliwat naon ruknun hiji rukun ma'asyaki sarta ayana mangmang fi niyatit taharrumi dina niat takbiratul ihram au yatula atawalila naon zamanus syaki waktu namangmang dina niat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi wa Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Hancana kitab Sulamut Taufik halaman 28, kantun qauluhu wa bit taraddudi fihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bit taraddudi sareng ku sabab ragu-ragu atawa mangmang fihi dina itu megatkeun salat wa bi ayyam dia sareng kalawan yen ngaliwat
naon ruknun naon rukun hiji rukun ma'asyaki ma'asaki sarta ayana mangmang sarta ayana mangmang fi niyyatit taharrumi biniyati taharumi dina niat dinaniat takbiratul ihram takbiratul ihram au yatula au yakula atawalila atawalila naon zamanus syaki naon zaman isaki waktu namangmang wakuna mamang dina niat dinaniat paslun tas cekat halaman 72 pasal zakat bubuahan anggur pepelakan aya anu wajib di zakatan bubuahan sisikian nu dipake kakuatan na waktu kebiasaan kaya jagong rejeng gandrum korma pare sisikian nisok pare nu cangkangan 2000 liter takeran sapersapuluh dipasrahkeun lamun teu dicaian kawit wajib ngazakatan dina pare sisikian tibarang teu asikinang hingga bisa ditutuna atuh wajib diitungna anu dipake buruna anu dibuat jeung maculna wajib kazakatanana mimiti wajib nisobna sikinuta ya cangkangna kaya jagong jeung baturna eta 1000 literna kawit wajib ngaluarkeun pare enggeus ditapian nu hapageus ditapikeun nu baseuh geus digaringkeun nu hapageus ditapikeun nu baseuh geus digaringkeun Bismillahirrahmanirrahim
masih keneh nyarioskeun anu mantak ngabatalkeun kana salat. Kamari teh aya nu disebat nambahan rukun, nambahan pagawean, eta teh mantak batal. Ngan aya nu dikajabakeun, nyaeta sapertikeun jalma anu salat namasbok anu tingaleun. Tingali ka dieu bilih eta, bilih teu ngartosnya. Imam teh geus ruku, ari urang teh kakara datang. Pas urang takbiratul ihram, imam teh geus sujud. Tamaka tugas urang teh sanajan kakara takbiratul ihram kulantaran berjamaah urang milu naon? Milu sujudnya Allahu Akbar. Kulantaran imam sujud, urang langsung milu sujud. Ngan pedah sujud nu eta teu diitung rakaat. Ngitung rakaat mah engke we geus urang nangtung deui. Eta urang sabada takbiratul ihram langsung milu sujud, kan otomatis sujud eta mah teu jadi rakaat. Sanajan teu jadi rakaat, urang teu disebut nambahan rukun, sabab eta mah nuturkeun kana runtuyan salat imam. Lamun teh mah nambahanana henteu dina gambaran kitu mah gambaran urang salat sorangan ujug-ujug sujud tuluy nangtung deui, eta mah kakara disebut nambahan rukun. Jadi nambahan eta ge nambahan rukun bieu ge Allahu Akbar tuluy sujud teu diitung rakaat tapi ku urang dipigawe, eta mah nambahan rukun anu teu batal sabab urang nuturkeun imam ngan can diasupkeun kana bilangan rakaatnya. Atawa Allahu Akbar, imam teh keur rukunya, kakara ge urang rek miluan ruku, imam geus i'tidal, tamaka nu eta can diitung rakaat. Ti samet mana atuh nu diitung rakaat? Lamun urang bisa babarengan ruku jeung imam bari kaburu tumaninah, istilah macicingnya, imam teh geus ruku Allahu Akbar, ngan imam rukuna lila ieu, urang teh Allahu Akbar tuluy milu ruku, kaburu bareng ruku jeung imam, maka eta nu urang pagawean salat urang diasupkeun kana rakaat. Istilah mah kaya-kaya geus meunang sarakaat. Sabab naon? Milu ruku jeung imam. Ngan lamun teh mah teu kaburu ruku jeung imam, urang ruku, imam geus i'tidal, eta mah teu diitung rakaat nya. Jadi patokanana dina ruku. Lamun kasusul dina ruku maka meunang urang sarakaat. Ngan lamun dina ruku teu kasusul kaburu cengkat imam teh, maka rakaat nu eta ulah diitung. Kartos teu? Bisi salatna tingaleun, ayo urang mah tara tingaleun nya insyaallah. Teras wabitarodudi pihi, ceuk kamari ya, niat megatkeun salat teh batal. Keur salat rek dipegatkeun salat teh, kakara nyebut arek henteu nya, eta teh geus batal nya. Mantak ulah loba naon, ulah loba tujuan keur salat mah salat we kitu. Ieu mah megatkeunana teh mangmang, pegatkeun ulah tak kitu nya. Osok tara, taranya. Lamun teh mah mangmang antara pegatkeun ulah ieu teh salat teh pegatkeun ulah tapi hayang modal ieu teh.
paratkeun atawa pegatkeun ieu geus hayang teu kuat hayang modal atawa hayang hitut tah kumang-mangna eta teh mantak ngabatalkeun kana salat ku nyebut atawa dina hate boga tujuan pegatkeun ulah maka salat otomatis batal nya hayang hitut tawa hayang modal mah tahan we nya ari kira-kira teu mantak ngaburusut harita mah cenah keur sujud teu kuat nepi ka hitut nya tinggal wudu balikan deui nya ngan ulah we ngahaja keur sujud ye ngeunaheun disebrengkeun we teu kenging nya makruh. Tah ae pikot iha ae awil istimrori fiha patab tulu halan batal harita keneh ragu-ragu teh nya limunafatihil jazma al masruto dawamuhu kal iman jelas eta mah. Nu terakhir sanes terakhir aya keneh di handap pangais bungsu ngeureunnya wabi ayam dia ruknun maca nama tiasa bi ayam dia ruknun bi ayam dia ruknin tapi orang mah moal protes ieu nya ada teu apal wabi ayam dia ruknun jeung kalawan yen ngaliwatna hiji rukun min arkani sholati tina sholat ma'asyaki finiyati taharumi sartana mangmang dina niat takbiratul ihram ae pi aslil ityani biha mangmang ieu mah contoh kama lausaka hal nawa zuhron au asron sapertikeun keur salat urang teh keur salat asar Allahu akbar geus beres maca Fatihah teh kela tadi urang niatna lohor tawa asarnya tah sapertikeun kitu niatna lohor tawa asarnya tah lamun teh mah mangmang bari urang geus meunang rukun geus meunang naon geus meunang takbiratul ihram geus meunang maca Fatihah geus ngaliwat kana rukun teh geus meunang nya rukun teh tuluy urang teh mangmang di mana we mangmang namanya rek sabada takbiratul ihram arek sabada Fatihah rek sabada ruku rek sabada sujud kela tadi teh niat teh lohor tawa asar ieu teh sapertikeun kitu maka eta teh salatna batal nya balikan deui nya batal wa kadza asyaku fi taharrumi atawa mangmang dina takbiratul ihram sawaun tola zamanu saki aula sawaun ma'al jahli aula atawa geus salat teh kela ari urang tadi takbiratul ihram atawa henteu nya sanajan nya geus kabiasaan lamun salat mah pasti naon pasti takbiratul ihram sabenerna mah ngan ngaranna ge bisikan setan nya kan sok mangmang kela tadi teh urang takbiratul ihram teh nya tah sapertikeun mangmang kitu mangmang namah rek lila atawa sakedeung nya jelema mah rek bodoh atawa pinter ya tah tetep eta teh batal salatna ya. Jadi kamangmangan batal salatna ngan lamun teh mah kieu urang teh keur maca Fatihah berarti salat sorangan ieu mah nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin kela ari tadi maca nasta'in teu urang teh atawa maca ar-rahmanir-rahim teu tah maka eta mah buru-buru yakinkeun nya bahwa tadi teh maca nya sabab urang moal nepi kana waladdallin lamun urang teu ngaliwatan ar-rahmanir-rahim jeung maliki yaumiddin sabab eta teh bakal dibaca ku urang teh nya moal mungkin diliwat
ngan pedah urang keur macana kumaha poho da geus katalar teh bari malaweung ge alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin tuluy siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim kala tadi teh maca arrahmanirrahim teh urang teh eta teh maca nya maca mual mungkin leutik kemungkinan urang keur maca Fatihah diliwat kajaba lamun teh mah urangna teu katalar Fatihah teh nya masih keneh keur ngapalkeun tah lamun teh mah masih mangmang maka balikan deui contoh ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin kala tadi teh maca ihdinas siratal mustaqim tapi urang teh bener-bener yakin teu maca nya maka tinggal balik deui ka tukang ihdinas siratal mustaqim tuluykeun we sakumaha biasa ngan ari urang geus katalar mah buru-buru yakinkeun bahwa nu tadi teh ku urang geus dibaca sabab urang moal nepi kana waladdallin lamun urang teu ngaliwatan nasta'in arrahmanirrahim mustaqim nya tah eta teh pasti geus dibaca tah ngan lamun teh mah poho ai urang tadi takbiratul ihram teu atawa tadi niat teu urang teh nya niat teu tadi teh tah eta mah batal nya awiyatula zamanusaki ae fin niyati wa illam yamdi ruknun atawa mangmangna teh lila dina niat sanajan can ngaliwat rukun eta mah sapertikeun kieu sok aya geuningannya anu mengulang-ulang takbiratul ihram Allah eta teh alasanana teh can beunang cenanya Allah tah eta teh hiji bisa gara-gara was-wasnya was-was teh asa encan nya was-was kana dahar asa encan dahar teh tah ieu ge was-was kana niat asa encan niat teh hiji karena was-wasnya nomor kadua karena bodoh nya kunaon bodona sabab eta jalma niatna ngalapadkeun niat Allah mun salat maghrib teh Allah dina jero hate teh niat abdi salat maghrib 3 rakaat bari madep ka kiblat fardu karena Allah taala hu akbar atuh pasti lamun kitu mah takbiratul ihram teh bakal kumaha lila nya padahal nu ngaranna niat teh lain dina hate ngeureteg niat abdi salat lohor 4 rakaat nepi ka bari madep ka kiblat sanes eta niat mah nya tapi tujuan urang pikeun salat tah bedanya antara kereteg jeung tujuan ya antara kareteg jeung tujuan anu eta we contoh nama nu geus biasa nih urang rek ka WC indit urang sok nepi ka WC nepi gara-gara urang boga tujuan boga niat sanajan dina hate urang mun rek ka WC teh tara ngeureuteg niat abdi rek ka WC sok ngeureuteg gitu tara tapi urang boga tujuan anu akhirna urang teh bakal nepi ka mana ka WC tak ari tujuan mah ari niat mah sanes kereteg anapun urang sok ngeureuteg da urang mah diajarkeun anak kitu nya baheula lamun salat teh Allah niat abdi salat lohor 4 rakaat teu nanaon eta oge ngan anu ngesahkeun kana niatna mah sanes kereteg eta tapi tujuanana ku urang ngeureuteg teh bakal ngabantu yen urang teh jadi boga tujuan kana salat da urang keur kieu Allah niat abdi salat lohor 4 rakaat berarti otomatis tujuan ge bakal kumaha bakal aya ari teu malaweung mah tah kereteg eta teh keur ngabantuan tujuan urang pikeun salat anapun dina buktina urang henteu ngeureuteg eta henteu ngeureuteg naon Allah niat abdi salat lohor 4 rakaat bari madep ka kiblat fardu karena Allah taala hu akbar sanajan dina hate teu ngeureuteg eta ari kereteg teh obrolan hate
ngan teu ka kuping gitu nya. Tah eta kereteg ngaranna. Aya sajeroeun kereteg nyaeta tujuan. Urang nyokot sangu tina piring, tujuan urang rek kamanakeun ieu? Rek kana bahamkeun. Oh, sok ku urang dikeretegeun ieu sangu rek diasupkeun kana baham dina jero hate teh. Ieu sangu rek diasupkeun kana baham. Ieu sangu rek diasupkeun kana baham. Ayeuna rek nyokot deungeun sangu, ayeuna rek nyokot bala-bala. Dina hate sok galeco kitu tara? Tara, tapi urang lancarnya gara-gara boga naon ieu? Boga tujuan. Dina hate urang boga tujuan rek nyiuk sangu, boga tujuan rek ngahuapkeun sangu tanpa ayana kereteg. Kahartos teu bedana antara kereteg jeung tujuan. Nya. Cenah urang ngereteg, ayeuna mah rek nyokot daun sampe nyokot, ayeuna mah rek nyokot sambel nyokot. Tah eta bahasa ngon gerentes hate nya kereteg teh mangga-mangga wae, urang mah rek nyokot sambel, urang mah rek nyokot sangu. Tah ngan masing teu dikeretegkeun ge da boga tujuan teh. Bari ngobrol ge geuningnya, bari galecok lancar we ieu mah gitu tah gara-gara boga naon? Boga tujuan. Tah tujuan eta teu kudu dikeretegkeun ku hate. Dina dahar ge geuning lancar. Tah dina salat oge nu ngaranna niat teh sapertikeun kitu. Anu jadi niat nama tujuanana. Sanes naonana? Sanes keretegna. Ngan kereteg ngabantuan urang pikeun naon? Pikeun ayana tujuan. Jadi kereteg teh ngabantuan gitunya, ngabantuan. Statusna teh ngabantuan. Atawa tadi rek indit ka dieu ya, rek indit ka masjid ti imah teh niat abdi angkat dina hate teh aya keretegnya. Bisa aya, bisa teu aya ari eta mah nya. Tah eta nu dinamian niat nya. Tah jadi niat teh tujuan bari dibarengan jeung migawe. Urang boga tujuan ka masjid tuluy urang indit, tah eta teh ngaranna niat. Sanajan urang teu nyebutkeun niat naon dina hate teh niat abdi rek ka masjid atawa ayeuna teh keur ngaos keur ngaji nya. Henteu berarti kudu kieu niat abdi ngaos. Tah henteu berarti kitu nya. Masing ku urang diukna di dieu cik urang ka dieu rek naon? Rek ngaos tujuan teh tuluy dipigawe teh ngaosna. Dipigawe eta teh namina niat. Anapun bahasa niat abdi ngaos atawa nu dilagukeun ari niatan ngaos ta eta mangan sakadar jang ngabantu daku initna urang diuk di dieu teh urang teh boga tujuan rek naon? Rek ngaos tuluy prak dipigawe berarti eta teh ngaranna naon? Niat. Da ari ngaran niat teh ngamaksud kana hiji perkara bari dibarengan jeung migawena. Urang ti ditu ka dieu ngamaksud rek ngaji tuluy ku urang dipigawe. Tah berarti urang teh geus naon? Geus niat. Sanajan dina hate teu ngretegkeun niat abdi ngaos. Dan niat mah sanes kereteg tapi tujuan. Mun bahasa Arab nama qasdus syai'i, ari qasdu teh ngamaksud, ari syai' teh perkara, ngamaksud kana hiji perkara. Muktaronan bifi'lihi bari dibarengan jeung migawe. Nah, titik. Wa illam yam diruknin ngan lamun teh mah mangmang sapertikeun nu bieu Allah kakarage takbiratul ihramnya mangmang maka batal otomatis da jadina ge encan sabenerna mah nya Allah 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 Allah. Lamun baheula mah aya nu sok nyarios kieu cenah lamun geus 3 kali teh jadi batal jeung wuduna nya. Allah Allah Allah. Aduh kudu wudu deui cenah. Tah eta teh henteu nya. Henteu sanes batal jeung wuduna. Da teu aya dina pangbatalan wudu
takbiratul ihram 3 kali teu aya nya tah. Tuluykeun we eta mah masing 7 kali ge ari can yakin mah. Berarti can yakin teh kemungkinanana 2. Hiji gara-gara naon tadi teh? Mang gara-gara was-was nya. Nomor kedua gara-gara bodoh nya. Bodoh mau kasar teuing atuh. Teu pinter. Teu pinter naon nya? Teu pinter kana naon? Teu apaleun eta jalma teh naon nu dingaranan niat. Disangkana niat teh niat abdi salat maghrib 3 rakaat bari madep ka kiblat fardu karena Allah taala. Disangkana niat teh nu eta gitu. Mantak Allah niat abdi salat maghrib 4 rakaat 3 rakaat poho deui balikan deui Allah. Hah? Kumaha? Kudu anu karang niat abdi salat maghrib 3 rakaat. Nya atuh gara-gara henteu apaleun pan eta teh Allah. Ari dina hate mah asalkeun boga tujuan urang teh rek naon ye? Rek salat naon? Salat maghrib sabaraha rakaat maghrib? 3 rakaat. Urang boga tujuan otomatis bakal kanaon? Bakal karangkum sadayana di dinya. Ngan lamun teu biasa mah asa teu kabawa ieu teh tah bakal kitu. Jiga kieu we urang rek ka Cineam nya. Lamun teh mah dikeretegkeun bakal kieu. Urang rek ka Cineam ayeuna teh bakal ngaliwat Sasak, tuluy ka Palasari, tuluy ka Kubra nya, tuluy ka Citamal terus sampai ka Cineam lila nya. Tapi urang boga tujuan ka Cineam teu ngobrolna naon, teu ngeuretegna naon. Tapi pas mangkat teh lancarnya gara-gara naon? Urang boga tujuan teu kudu nyebut ti dieu ka dieu da otomatis di dieu geus ka naon? Geus ka kurung gitu bahwa jalana ka dinya mengkolna di dinya ngan pedah ku urang teu naon teu dikeretegkeun da geus karangkum dina hate dina tujuan. Ceuk paribasana masing malaweng ge bagian mengkol-mengkol gitunya. Pas bagian jalan lowong gancang, pas aya di hareup aya mobil nyiap kagigir padahal mah pas rek nyiap teh rek nyiap niat abdi nyiap komo lamun nepi ka kitu mah nya. Ya henteu cukup ku boga tujuan kadang bari ngobrol ge lancar we gara-gara naon? Gara-gara boga tujuan. Tah tujuan bari dibarengan jeung migawe ngaranna niatnya. Tah jadi niatnya sapertikeun kitu. Sanes berarti nyiap mobil kudu diniatan da eta mah otomatis nya. Ngan ieu mah perbandingan dina pada tujuan teh teu kudu dikeretegkeun ku hate. Titik. Habis waktu. Paslun fi surutin liqabulis sholati. Bade ngalecornya ayeuna teh. Wallahu a'lam bissawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bita'allumi tawassalna bita'limi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amana. Abdi tawasul ku pangaosan, abdi tawasul ku pamurukan, abdi rizkian ku kajembaran, abdi rizkian ku kahuripan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.